koper aya. Gratis wios lah. Ngan kumaha Asep canak wayang gamelan ka bumi canak. Beri. Tuh, nya. Mau jadi ka urang atuh. Canak wayang namun teu sia di nu lega jeung aing. Aing jadi aing. Gimana sarua kolotna? Hayang naon hayang awak. Pak, Asep, hei. orang kurang kumaha hoream-hoream nyiluan jadi panitia. Tah urang bawa ke Sidalang teh tah. Hah? Sidalang teh yuk. Jang dalang. Aduh. Bapak pangantena teh. Nya yeuh bapak urang euy. Aduh. Asep. Kadi sia. Naon? Ini galabag kieu sia teh dalang nanahaun teh. Bae atuh nu penting mapan mainna tukang wayang golek. Oh. Abdi tos gaduh katelah, Pak. Dalang gombrang. Tuh. Oh, syukur atuh aya gombrang-gombrang. Itu dalang gombrang ka gomres nya. Jadi kieu jang. Kumaha, Pak? Ujang lagi tuh encepnya. Nya encep atuh urang keneh. Kieu cep. Kumaha, Pak? Babeh. Heeh. Udah babeh teh kan cepnya umpami ka sineng itu bibob ieu. Babeh teh ingin cita-cita mau perkaulan nih. Mau perkaulan, mau babeh mau menikah rendengan, ingin ada hiburan. Wow. Jadi sabaraha peuting Asep? Meureun hayang sabaraha peuting bapak da urang tanya da urang teh dua poe dua peuting. Dua peuting cenah lah. Ngawayangna? Heeh, meureun teh kumaha tanyakeun heula urang. Ngawayangna teh 2 dinten diawangi. Nu dinten kahiji keur hiburan keluarga dengan masyarakat. Biasa pakai goong, kenang, karitu, gamelan, heeh. Ngawayang sakumplitna. Wayang sakumplit. Da dinten kadua mah nyana kotak jeung kecrek. Margi dina dinten kadua mah eta mah kanggo ngamusikan berbulan madu. Oh, jadi sapoe keur mas keluarga, sapoe keur panganten. Ngan teu mawa panayagan. Entong. Dalang teh ukur naon nungkul atuh. Kecrek jeung peti. Eta gunana naon? Kecrek naon? Eta ujang mah aduh can ieu kana strategis kieu tuh jang. Engke bapa dina bulan madu supaya si Neng si Mimom teu aduh alah nya di kana kecrek. Jadi si ieu teh deungkeun. Engke bulan poe kadua mah di tempat tidur teh ieu tamang dikadibulitkeun nya set caikeun ka luhur engke kana kecrek set gantungkeun aya cempala ke di mana bapak bergerak crek nah itu begitu crek teh pan bisila launan jejek ke kunci tiap kok tiap crek crek nah gitu jadi Kira sekedar kumaha itu bapak harga andalang temannya dalang tekan kudu mau wayang mah nya kecerek bungkul nggak bisa gua raja ya bapak teh ke dina berbulan madu hayang diiringi oleh kecrek. Diiringi kecrek malah bahagia. Berarti penontonan. Kudu tiiseun sia teh taman teh teh began musiran penonton aya penonton nu ngalangar tewak tina kumaha nya. Pona urang bapak dua anjing Bibob jeung Mimom. Di anu teh di tempat peraduan kasur tempat peraduan nanti di pakai alat-alat ke sini supaya gerakan Bibob teh cek oh jadi maksudnya meh kasilap kumaha eta teh pan si Mimom tarik apa meureunna tarik naon jeritna sih teh kapan geus make terong kori teh geus pere make terong kori mah ngobugigag cek nya kita nya siap ade ngan abi mah panginten kieu pami dua wengi keun lah nu sawengi mah Sep nya nu sawengi mah sim kuring siap ngawayang anu sawengi deui uyos pakaulan eta mah tah eta Asep tah eta dalang anu sawengi pertama eta panggung omat ulah ku panggung beusi Pak pamitiasa mah biasa kurijing kurijing mah awon margi dalang nageung pamitiasa dicor ukuran sabaraha 20 ka 10 lah. Waduh Asep. Kudu pondasi meureun dicor. Nya dicor, margi dalang ageng ban. Oh. Atuh leuwih teu ngabangun Asep. Nah, kene kuriaki masih dari tagamah yang wayang ieu mah dalang nanahaun sih ujung pondasi. Dibeto, dicor. Dalang. Isukan mawa molen keur dicor. Nya, jeung si Asep. Sia laeng dinu lega jeung dewek. Jeung molen-molen aku aing digalai.
Abi bina teuing situ. Nya nya. Jangan bae tah mah Kan bae teh mah. Meh kieu we kumaha carana ulah rugrug berempat Nah, maksudna gitu. teh nya atuh enak rijing handapna drum. Bisa apaan Ya, di double. Di double. Rijing, drum, neangan we eta awi gomong. Tah gitu. Di double di sasego awi gomong. Asal leuwih ti kuriang sia teh. Tapi kan wae Pak De, ikan 2 wengi ya Pak Sep. Ya. Tah anu sawengina kan wae teu dibayar mah kuring. Kan meureun da pakaulan eta mah kuring mah. Tah 2 poe meureun nya Sep da urang teh butuh biaya mun keur nayaga. Ya, jelas eta Kudu 50 juta wae mah. Tuh. Naon Kadi si anjing. Kadi sia. Naon? Ai sia ai mah teuing majojol di panjar sia teh dewek gacan bulan madu dalang aya kudu di panjar. Dalang. Tah jeung si Asep sia teh geus kongko. Ieu teh aing ge nyaho babaturan jeung si Asep teh. Dinu lega jeung aing ayeuna. Urang nanggap si lain jeung dewek lah geuleuh ayeuna mah. Kabina teuing sia teh. Paling ngomong gitu. Sep, bapak maneh itu? Darah katinggian kumaha itu? Darah tinggi. Aduh. Aing teh pemerintah cek aing teh. Kita meuli ieu minyak keleti. Dewek san bulan madu jo pamanjer we Asep. Pan butuh. Ilahan pan gitu tiba heula ge Pak. Pan bapak ge aing manggung sing tisen pamanjer teh. Teu apaleun ku aing set heula cai hideung. Digalai tah duanana. Aduh. Asieuna teu jadi Asep. Mending kana jige bajing sini momna bawa ku si lain. Jig tuh itu ranjang besi bawa ku si lain. Jig. Ya wios kieu we. Wios Pak Sep. Wios abdi gratis na wayang. Da mah Asep teh jabi teh pan lain nu sasaha tuh. Kolot mah Asep berarti kolot kuring keneh. Gitu Kuring mah atuh. pakaulan lah. Ainya tegaduh biaya mah. Nah itu nu dina koper mah aya biaya macam aya. Kade ulang hina ka apa ieu. Ulang hina. Oh ya dihina embung ya kolot. Yang terudat aing oge kapal Itu koper aya. Gratis wios lah. Ngan ku Mang Asep canak wayang gamelan ka bumi canak. Tuh gini. Itu nya. Kanu truk canak ka Eta nuncep. Siap sama-sama. namanya abdi jolong nyana kamalan kumaha da mere kudu mayar. Ge bapak kuna ge atuh. Ya pan abi teu dibayar. Jadi Mang Asep nyana gamelan ka dieu sia dinu lega jeung aing. Tuh. Jeung maneh sarwana. Nya hayang nabuh wayangnya gratis. Nu aing teh loba bayareun. Lang. Nya bayareun sinen naon truk. Segala. Itu dalang teh babari marah-marah. Nah, udah mereka marah kumaha jadi bayar mana. Ongko harati sebenarnya borok kieu aing teh haratis. Asep. Entong make dalang galabag hariwang sia teh dina hajat teh dere aya dalang geuleuh jeung tukang goong kan hariwang. Dalang ge mau dalang dion cokot nya cukup digemol wungkung atuh riwo sia neangan truk segala rupa. Dalang ge nu mana pangandaran teh si Dion. Panjang geus atulah. Hayam kepuji hayam dalang pagelaran atau teu gablak duit mah. Kolotna naon.